Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Komala Suta dina dongeng Sunda Misteri. Nu bade dipidangkeun judulna Mas Kawin. Mangrupi carpon misteri anu diserat kaping 20 genep April 2014. Salajengna kantos dimuat dina majalah Mangle mung sim kuring hilap edisi numanan. Mangga nyanggakeun dongeng misteri Mas Kawin. Rodiah nangtung hareupeun jandela kamar nu muka meuesan. Neuteup miripisna hujan nu mimiti maseuhan bumi. Langit hideung. Hawa tiis nyelecep kana awak Rodiah nu ukur make daster bungur nu pulas kembangna geus lalayu sekar. Angin ngahiliwir ti luar nyapuan beungeutna nu pinuh ku kokoloteun. Teuteupan Rodiah hapa. Dina kongkolak panona ngolebat rupa Dedi nu 2 poe ka tukang dikurebkeun. Seak aya nu nyeak teuing angin atawa naon. Nu karasa bulu punduk Rodiah dumadakan ting puringkak. Teu nunggu hitungan menit 2 leungeunna geuat meundeutkeun jandela rapet. Serelek nyarelekeun reregan butut. Akang kudu ka Cioranyi. Teu kanyahoan salakina geus ngajega dina lawang panto nu muka. Aya badamikeun jeung bapa. Tambah salakina. Nah lain isuk wae atuh Kang. Rodiah neuteup Rohman nu geus nyolendangkeun sarung dina tak-tak. Isuk mah akang rek mantuan Kang Haji ngabedahkeun balong. Tembal Rohman angger ngajengjen dina lawang panto. Cik kadiekeun peci akang. Rek masigit heula. Teu lila ngong sora adan magrib ti masjid nu aya sababaraha puluh meter ti imah panggung bogana Rodiah. Teu talangke awewe nu umurna geus nincak 40 tahun teh ngoloyong ka cai nu perenahna di buruan tukang. Tabuh salapan peuting Rodiah mareuman TV nu gambarna geus remen runyem. Rohman can mulang keneh. Padahal janji moal meuting. Di luar hujan lain ukur miripis tapi turun ngaririncik. Pika keungeun. Rodiah muru ka enggon. Kalacat naek kana dipan reyot. Awakna disimbut ku samping kebat pamere mitoha awewe. Geus 15 menit aya dina luhur dipan tapi can aya pitunduheun nunggu gupai ka Rodiah. Kaayaan di imah simpe. Kadua anakna geus aya kana 2 tauna matuh di lembur sejen. Nu hiji geus bumen-bumen jeung anak pamajikanana. Sedang nu hiji deui masih cicing jeung mitohana. Kahirupan Rodiah katut salakina najan aya dina kahirupan nu sarua kakurangan
tapi karasa pinuh ku kabagjaan. Ti mimiti ngarangkep jeung Rohman 23 tahun katukang can kungsi sakali oge pacogregan teu cara nu sejen. Rodiah kacida sabar najan di bawah sangsara reremenama. Tara ngangluh komaluba nuntut kasalaki nu semet kuli sagawe-gawe. Sora lengkah di luar imah ngadeketan. Reg eureun hareupeun jandela. Ceuli Rodiah rancung-rancung. Ceuk pikirna boa salakina rek ngaheureuyan. Di dagoan sababaraha detik teu kapireng sorana. Meureun ukur dedengan pikirna deui. Panonna dipeureumkeun, tapi sora lengkah teh aya deui. Asa leuwih deukeut batan tadi. Teu lila jandela bangun aya nu ngoetan kuku. Cak-cak sugan. Pikir Rodiah deui. Tapi sora lengkah Rodiah. Kadengi sada sora haros-hos di luar imah. Di luar kamarna. Atra kana ceuli Rodiah nuker ngajepat disimbut ku samping kebat. Dadana ngaranjung, "Ruas!" Sora nu haros-hos lain sora Rohman lain. Salakina tara nyebut Rodiah tapi nyai. Rodiah. Sora nu haros-hos disada deui. Tebeg. Rodiah ngagepeg. Teu nyalahan. Rodiah yakin eta teh sora Dedi. Popotonganana. Dedi nu kungsi mihukum dirina 25 tahun katukang. Dedi nu 2 poe katukang dipundut kuno kagungan. Rei bulu punduk Rodiah cengkat. Kesang lembut maseuhan sakujur awakna. Panonna rapet. Sora nu haros-hos disada deui. Rodiah. Beuki atra. Beuki ngajelenging kana puguh ceuli Rodiah nu awak Rodiah ngadareg deg. Bibirna oyag sejak ngalapalkeun kalima nu mampu ngusir sora nu disada. Tapi teu wasa. Taya kecap nu kedal tina bibir Rodiah. Dumada kanti corona asa kecek. Isukna Rohman bebeja deui rek miang ka imah mitohana. Kang Rohman ka imah bapa mah isukna atuh Kang nya. Rodiah ngalengis. Leungeuna muntang kana tak-tak Rohman. Ari si nyai beut dumanakan ogoan. Rohman ngepeskeun leungeun pamajikanana nu montel. Tara-tara ti sasari ari nyai. Na aya naon make jeung embung ditinggalkeun sagala rupa. Rodiah teu nembalan. Ret kana almenak nu nuduhkeun yen peuting ayeuna peuting Jumaah Kaliwon. Punduk Rodiah muringkak, tak-takna cengkat. Tapi manehna moal betus ka salakina yen 4 peuting nu katukang digerowan ku popotonganna nu geus maot, geus tilar dunya moal. Kuriak Rohman nyangka nu lain-lain, dipikirna meureun Rodiah ukur jijieunnan. Heug jadi manjang kumaha bisi disangka antara Rodiah jeung Dedi aya pasualan nu Rohman teu meunang nyaho. Matakna Rodiah milih tebetus milih jempe we. Tayana naon eta ge Kang? Ngan peuting ieu teh asa barareda we. Ceuk Rodiah. Beda kunaon nyi? Rohman mencrong. Beda peuting Jumaah Kaliwon nya.
Rodiah teu nembal ukur ngarenghap laun. Nyi moal aya nu paeh dileg-leg jurig atawa cek Rohman atawa naon Rodiah jadi reuwas rasa sieun mimiti noelan. Moal aya nu paeh hirup deui. Rohman ngajentrekeun bangun nu ngabaca jero pikir Rodiah. Tuluy cengkat dina bale, kop kana bako jeung pahpir dina luhur meja. Teu poho mesakan pengsin pamere minantu lalakina waktu saminggu ka tukang nganjang ka dieu. Geus akang miang heula geus tabuh dalapan ieu bisi si bapak kesaleun. Mun teu mulang hartina akang meuting nyanyi. Rodiah teu wasa maksa. Saperti sasari leos Rohman kaluar dianter ku teutepan Rodiah nu teu merean di barung kurangsa nalangsa. Di luar hujan ngaririnci. Rodiah ngalempengkeun awakna nu jangkung dina dipan. Saperti peuting ka tukang pitunduheun bangun nu teu daek gugupai. Ngan leuheung peuting-peuting ka tukang mah aya Rohman di gigireunana najan bari nyegrek-kerek tapi peuting ayeuna geus sidik manehna nyorangan. Rodiah teu mampu ngusir nu ngolebat kana kongkolak panona. Rupa Dedi ras inget 25 tahun ka tukang waktu keur dirahpalan. Samemehna Dedi geus balaka yen dirina teu mampu ngayaan mas kawin lantaran waktu nu samporet pisan. Waktu kadua kolot Rodiah keukeuh kudu mihukum anakna. Dedi nu harita pangangguran nu remen idak liher ka imah Rodiah nu matak jadi pikiran kadua kolot Rodiah pangpangna indungna. Sabage kolot tangtu ngarasa hariwang mun ngabandungan anak parawan disampeurkeun wae ku lalaki. Nya harita Dedi kapaksa nurut kana kahayang calon mitoha bari ngajukeun syarat menta tempo mayar mas kawin saentasna ngarangkep dina rumah tangga. Ngadago tepika Dedi boga kasab. Ti rumaja Rodiah jalma nu tara ngangluh, tara loba pamenta, tara loba kahayang. Sanggeus neuleuman rumah tangga jeung Dedi dikersakeun boga salaki can keneh meunang pagawean anu matuh. Ukur kuli leuletikan teu dileulengit tapi ngan cukup keur nedunan eusi peuji tungkul teu leuwih. Rodiah teu ngangluh teu aya pamenta. Malahan soal mas kawin nu cenah tadina rek dibayar sakumaha tempo nu dijanjikeun ku Dedi teu dicumponan. Rodiah ngarti kacida ngartina ngarti kana kahirupanana nu werit. Lain Dedi rek nyapirakeun, lain rek ngamomorekeun, lain rek mopohokeun. Sakali ge Rodiah teu kungsi nanyakeun tepi ka rumah tangga nu kan karasa amis pahitna sataun kudu nyorang mungkas lalakon sagara kahirupan jeung lalaki nu dipiasihna. Dedi jeung Rodiah pipisahan jodona henteu manja. Geblung! Sada sora nu digeblukeun ti luar. Rodiah ngaranjuk. Ruas lamunana peungga sapada harita. Teu lila aya sora lengkah nu nyampeurkeun ka hareupeun jandela nu nutup rapet. Sora nu haros-hos teh datang deui. Awak Rodiah ngaleper. Hayang ngejerit satarikna tapi biwirna teu daek engap. Sora nu haros-hos mingkin atra sababaraha kali nyambat ngaran Rodiah. Rodiah. Hayang nutup ceuli tapi leungeun Rodiah lir nu dipatri teu wasa nyengkatkeun saeutik ge. Panonna dirapetkeun satekah pola nyingkahkeun rasa sieun nu beuki nyaliara ngaganggu dirina. Rodiah. Sora ti luar jendela disadakene. Rodiah yang ciri, yang ngajerit, yang mecah, yang lompat. Tapi sakabe kayangna ukur semet kayang teu mampu biwi rapet
bangun aya nu ngonci, awak bangun aya nu maku dina kasur. Rodia gele ya Kang Dede Rodia. Kecap nu dikedalkeun ku Dedi nu geus tilar dunya. Nambahan bangun rek nyeceskeun pamaksudanana nu nurutkeun Rodiah mah ngacungcurigan. Geus saminggu Rodiah dudumuk di imah mitohana di Cioray. Alasan kasalaki nama hayang maturan mitoha awewe nu keur gering. Padahal mah tujuan utamana lain eta lain, tapi sejanyingkahan jurig Dedi salamet. Sora harosos Dedi tekungsi milu ka Cioray komo bungkeuleukanna nama. Rodiah mimiti tenang. Samentara Rohman mah aya di imahna. Teu kacaritakeun disampeurkeun ku jurig najan ukur sorana. Malah Rohman teu kungsi nyaho yen Rodiah nyingkah ti imah alatan ku sieun ku popotonganana nu geus taya di kieuna. Geus 40 poe Dedi ninggalkeun dunya. Teu poho Rodiah ge hadiah unggal bada magrib, maca Yasin, munajat ka pangeran sangkan arwah Dedi tenang jongjon di alam kubur. Pabeberang waktu Rodiah mulang ti pangajian di imah mitohana kasemahan ku tatanggana. Ceu Anah teh urut dahuanana lanceuk Dedi nu pangcikana. Ceu Anah ngahaja ku Rodiah diajak kaburuan. Duaan jeung Ceu Anah dariuk dina bangku awi di handapeun tangkal jambu air. Meh salse sarta kadua mitohana teu ngadenge naon nu rek ditepikeun ku Ceu Anah, awewe nu umurna 55 taun. Barabat Ceu Anah nyaritakeun pamaksudanana. Ti mimiti remen didatangan ku Dedi dina alam impian tepi ka antukna badami jeung adi-adina nu sejen sangka nepikeun amanah ti Dedi keur Rodiah. Dedi ngarasa dosa ka Nyi Rodiah. Dumeh can ngalaksanakeun janjina. Ceuk Ceu Anah. Janji. Rodiah kerung bari neuteup ka urut dahuanana. Ceu Anah laju unggul. Pokna mas kawin nu dianjuk kapopohokeun nepi ka Dedi teu aya di kieuna. Hampura adi ece Nyi Rodiah, hampuranya. Hate Rodiah dumadakan ngarakacak. Saenyana Rodiah geus mopohokeun soal eta. Rodiah ikhlas, tapi manehna teu wasa nolak waktu Ceu Anah muka salempai. Kusiwel ngaluarkeun cincin nu beratna 3 gram tuluy diasongkeun ka Rodiah. Leungeun Rodiah ngadareg-deg nampakna. Panonna mencrong kana cincin. Mas kawin sakumaha nu kungsi dijanjikeun ku Dedi 25 tahun ka tukang sababaraha poe memeh dirahpalan. Teu kaampeu Cipanon murubut tina 2 juru panon Rodiah. Maseuhan pipina nu pinuh ku kokoloteun. Cincin diteuteub deui. Dina kongkolak panon rupa Dedi ngolebat mere imut nu panuntungan. Sababaraha lambar daun jambu air rag-ragan kana sirah Rodiah nu tuluy ngagugug. Hatur nuhun pamiarsa, mugia tiasa janten pangbeberahmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.